Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Al-ayat. Pertama dan terutama hayu urang sami-sami nyanggakeun puja kali syukur kepada Allah dan Maha Pengampun. Alhamdulillah para kesemasingan beraneka ragam kenikmatan kaulang sadayana, di antarana nikmat iman, sinar nikmat Islam, anu diiringi ku sehat jasmani karidohani. Salawat bila salamna mugia senantiasa Allah limpahkeun ka junjungan alam geusna kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulang sadayana selalu umat namu dia ulang sadayana kini syafaat khidmatna jaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun kasadayana para alim ulama, bapak-bapak, para tokoh, para sepuh sadayana anu tiasa disebutkeun nami hiji-hijina mugia tengirangi kana rasa hormat sinar kadim si pribados kasadayana. Mudah-mudahan perkumpulan urang di lawuh ayeuna ngajadikeun hiji sabab sinar wasilah Allah Subhanahu wa taala nurunkeun rahmat serta maghfirah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin sadayana, dina pangaosan wengi Senen ayeuna si pribados ala kadar jumarios rek nyaritakeun kana sakumaha cariosan Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saur sayyidina Abu Bakar Siddiq al-ibadu salah satu asnafi, bahwa sanyana manusia eta kabagi kana tilu golongan. Likuli sinfin salasu alamatin yahribuna biha. Dina setiap golongan anu tilu tea satu persatuna aya ciri masing-masing. Anu eta ciri teh bisa kanyohokeun ku urang nyalira. Mana Bapak? Nomor kahijina saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq sinpun ya'budullaha ala sabilil khawf. Ayah jalma, ayah manusia, urang anu daek ibadah ka Allah karena perjalanan rasa sieun. Doang urang Bapak sadaya, urang mah daek teh salat, daek teh puasa di bulan Ramadan, daek teh ngazakat, daek teh sedekah, daek teh ngaji, karena dasarna urang mah sieun disiksa jaga ku Allah. Jalamun teh mah dina hate urang teu aya rasa kasieun, moal mungkin urang daek ibadah ka Allah. Bahasa sieun teh Bapak lain ukur diucapkeun ku lisan,
tapi rasa kasieun ayana dina hate urang masing-masing. Rasa sieun mah ayana dina hate urang masing-masing. Doang si pribados umpama teh mah kana kajuman. Ima contoh umpama nyontohkeun jelema nu sieun ieu. Cekula kana kajuman wayahna eta ruhakna eta nu aya seuneuan pangcaukeun geurah pangcaukeun engke geus meunang nyaun eta si ruhak teh wayahna di pangemamnya pakna ge wayahna di emam ku anjeunnya cekula eta kajuman encan geh encan nyau kana ruhak anu aya seuneuan teh pasti eta kajuman ngomongna teu beuki amat. Kunaon dina hatena tertanam rasa sieun pasti ieu panas ieu ruhak teh. Tah. Jadi jelema eta rasa kasieun eta lain ukur dibahasakeun tulisan, tapi rasa kasieun mah aya dina hate. Ketika jelema dina hatena aya rasa kasieun, henteu salat teh atuh boga rasaan mah sieun. Teu daek ibadah ka Allah teh atuh sieun hatena. Doang kajuman tadi encan ge encan eta ruhak dicau. Nu aya seuneuan geus ngomongna tuh hayang amat. Panas meureun ngaco teu hayang sieun. Tah eta rasa kasieun. Nu mantak jelema kuari tia Bapa dina hatena henteu tertanam rasa kasieun. Ku saking eueuh-eueuhna dina hate rasa kasieun wani keneh manehna ninggalkeun salat 5 waktu. Jelema anu dina hatena eueuh kasieun mah hadirin sadayana waniun teu puasa di bulan Ramadan. Jelema anu dina hatena eueuh rasa kasieun mah ka Allah wani keneh ninggalkeun zakat sedekah jauh ibadah ka Allah. Tapi ketika jelema dina hatena aya rasa sieun ka Allah moal waniun manehna ninggalkeun ibadah ka Allah. Dasarna naon? Ala sabilil khauf aing mah sieun disiksa ku Allah. Maka eta Bapa para hadirin sadayana sok dibahasakeun ku urang eta kajuman. Kumaha? Dasar mah aing mah jelema bodoh, urang mah teu daek ibadah atuh ripuh budak bahasa urang eta. Eueuh pamening-meningna eueuh dasar mah urang mah jelema bodoh, ibadah henteu beuki, naon nu kurang diatohkeun. Tamatan hebat jasa lamun jelema urang dina hate urang tertanam rasa sieun ka Allah. Lamun jelema geus aya rasa sieun ka Allah, di mana bae urang cicingna, di mana bae urang diukna keur kumaha bae pagewan urangna, insyaallah jelema anu dina hatena aya rasa kasieun mah bakal selalu aman asa diawasi ku Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi ketika Isra Mi'raj teh dipinuhan ku ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan teh naon? Ka'annaka tarah fa innahu labangge ka'annaka tarah. Seakan-akan urang teh boga rasa asa dideulekeun ku Gusti Allah. Ketika urang rek maling, lamun urang ngarasa asa dideulekeun ku Allah mah moal jadi malingna. Lamun urang rek korupsi, lamun ngarasa urang dideulekeun ku Allah mah moal daek korupsina. Lamun urang rek ngakan kana hak batur, lamun urang asa dideulekeun ku Gusti Allah moal waniun urang ngakan kana hak boga batur. Jelema anu kuari angka ribug teh atuh akibatna dina hatena eueuh ihsanan teu boga rasa asa dideulekeun ku Gusti Allah. Doang urang bae Bapak hadirin sadayana, lamun eta urang memeh sare encan salat Isya, jelema anu aya ihsanan mah dina hatena pasti moal ngarasa tenang hirupna.
Aing jangan sholat, jangan sholat. Eta pasti jelema anu hatena aya ihsanan mah ketika manehna rek sare teh encan sholat isya pasti moal tenang jiwa ragana. Asa aya nu neulekeun, asa aya nu merhatikeun. Eta hebat jelema lamun geus bisa doang kitu Bapak. Ihsan mah nu dibikeun ku Allah ka hamba pilihan-pilihan Allah. Mantak ganti Bapak. Eta mah bangsa ruhani nu aya dina diri urang. Lamun urang beuteung dahar, beuteung lapar, hayang dahar, teu nganti kudu ngomong ka batur, aing lapar, teu nganti urang di imah urang ieu atuh tinggal ka dapur bae nyuk sangu sorangan. Nya nyuk sorangan. Nah, nu mantak bahasa rasa asa dia berhatikeun ku Allah, sieun ka Allah eta ayana dina hate henteu sebatas ku urang diucapkeun ku omong. Aing omongan mah bisa bae urang ngomong, sieun tapi hate mah kadang-kadang nyaliweuh bae. Tamatak gati Bapak. Bangsa ihsan teh khauf teh dibikeun ku Allah ka hamba-hamba Allah, pilihan-pilihan Allah. Hiji nomor kaduana cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jelema teh manusia teh aya daek ibadah ka Allah ala sabili roja, karena boga harapan hayang menang rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Doang urang Bapak hadirin sadayana anu ngaos dina wengi ayeuna. Urang mah ketika ditanya kunaon kumaneh rajin amat pangajian dina malam Senin, urang teh dina hate ngaharepkeun di mana aing datang ka tempat pengajian, di mana aing datang kan hiji tempat sarana ibadah, harapan hate kaula hayang menang rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran yakin eta kudu diyakinkeun ku urang Bapak, ulahkeun hiji perkara anu gede, perkara anu leutik ge, lamun eta mangrupakeun ibadah pasti dibarengan ku rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaji doang kieu seeutikan cak urang mah bahan henteu teu nafsu, urang kadang-kadang malik sangheuh, tapi ulah kitu urang ngaharepkeun hadirna urang ti wengi ayeuna, mudah-mudahan urang saya menang rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor katiluna cak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wasinpun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Nomor katiluna jelema daek ibadah ka Allah teh karena perjalanan hub, rasa deudeuh, rasa cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasana Bapak urang teh ketika daek ngagawean hiji perkara eta biasana resep elak datang timbulna. Contoh eta urang hayang nyieun rompok, cek hate urang teh aing hayang nyieun imah amat ieu, boga duit umpama teh mah 100 juta. Akhirna kumaha neangan pola imah, gambar imah, oh hayang kieu. Biasana eta urang Bapak lamun ngagawean hiji perkara naon bae, rek nyieun parahu tah, rek nyieun imah tah, lamun awalna resep bentuk imahna doang kitu potonganana, tihangna aya sakitu, engkena cetna warna sakitu, ditata ku kumanehna. Eta biasana lamun geus resep urang ge sok semangat ngagaweanana. Tapi biasana Bapak eta lamun urang teresep kana hiji perkara, contoh
nyeun imah teu sarua jeung kahayang urang. Ai urang hayang kitu modelna, ai tukang lain kitu modelna. Akhirna kumaha eta urang boro-boro hayang ngadungkuk unggal poe di eta tempat. Kadang-kadang urang kapilain bodo amat aing. Naon dasarna henteu boga rasa cinta, teu boga rasa resep kana eta perkara. Nah, urang oge sebagai manusia, lamun urang ngayakinkeun, lamun urang teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Cek Gusti Allah teu pati-pati kaula nyiptakeun manusia, hakikatna sadayana supaya dititah ibadah ka Allah. Moal bisa resep urang ibadah ka Allah lamun dina hate urang henteu tertanam rasa cinta mahabbah ka Allah. Datangna rasa cinta, datangna rasa mahabbah ka Gusti Allah, sangkan urang getol daek ibadah, intina datangan hela sarana ibadahna, pangajian jeung anu sejen-sejen. Kek datang urang rasa cinta, rasa mahabbah ka Gusti Allah. Nya matak jelema Bapak lamun geus kabung-bulungan ku hiji perkara naon bae oge biasana sok mohokeun darat. Sok pake babahasa ku budak ngora teh ya, lamun jelema geus boga resep kana hiji perkara eta tai kotok ge kaotong rasa coklat cenah ge nya. Bahasa eta bahasa jero eta. Artina ketika jelema geus mengenal Allah, ketika jelema geus ngarasa deukeut jeung Allah dengan secara deukeut anu bangsa maknawi, bukan berarti urang rerendengan doang kula jeung kisah rawi, lain kitu. Eta mah rasa mahabbah teh aya dina hate. Teu bisa diomongkeun ku sumut aing mah deukeut jeung Allah, teu bisa kitu. Ciri jelema anu dina hatena aya rasa mahabbah cinta ka Allah, pasti eta kumanehna rajin ibadahna ka Allah. Moal daekeun jauh ibadah ka Allah lantaran geus ngarasa deukeut jeung Gusti Allah, ulahkeun kebelna sajam, samenit sadetik jelema anu geus deukeut jeung Allah mah pasti manehna hayang jeung Allah bae. Ai urang atuh doang kieu bae Bapak. Dimulai ulang balik sampaikeun ka aki-aki doang urang kieu, urang mah sakieuna bae. Lantaran naon? Cintana urang ka Allah mah Bapak eta dicampur adukeun urang mah. Cinta ka Allah dicampur adukeun jeung usaha. Cinta ka Allah ngakuna dicampur adukeun jeung bisnis. Urang mah ngakuna cinta ka Allah, urang mah dicampur adukeun jeung pagawean jeung kasab urang. Mantak cintana urang mah ka Allah sakieu-kieu bae. Tapi ketika nyacahkeun para wali mah manehna mah ulahkeun beda jam, detik ka menit moal terlepas ti Allah. Mantak hirupna jeung Allah bae, ieu mah gati lain garapeun urang sadayana. Geus urang mah nyokotna kana patokan eta bae. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, di mana urang beres ngalaksanakeun salat duhur, nu resok anu sok biasa ka pasar dagang lumpang aing salat mah. Di mana urang geus beres salat asar, nu sok biasa ka sawah bae urang mah. Nu biasana urang geus beres salat maghrib, umpama teh mah berangkat ka kantor. Fa idza qudiyatis shalah, di mana urang beres ngalaksanakeun salat, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Yu nu dagang-dagang, nu tani-tani, nu usaha-usaha, sami eta ge bapanya urang eta bae. Lantaran kunaon? Urang mah makomna atuh sakitu urang mah teu bisa kurang dilebihan. Lumatak lamun jelema ilmuwan
hayang doang wali atuh moal ejreug. Wali mah cicing di hiji gunung teh atuh geus bebeneran manehna jeung elmuna. Urang jelema eueuh elmuan hayang doang wali, beuh cicing di luhur gunung umpama teh mah teu boga duit 1000 acan mantak modal kalaparan urang mah. Batur mah atuh lain kitu. Nu mantak Allah ngandika dina Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Manusia bisa sampurna ibadah ke Allah lamun dibarengan jeung elmuna. Tapi jelema bisa konyol ibadah ke Allah lamun teu dibarengan jeung elmuna. Los kira bae ge. Salat lamun urang teu akur jeung hukum fikihna dina tata cara niat jeung takbiratul ihram bagi geus moal ejreug Bapak. Eta sagedeuning salat. Ketika orang puasa di bulan Ramadan henteu akur jeung hukum fikihna moal ejreug puasana ge. Anu endahna mah dasar mah beriman, dasar mah boga ilmu nyaho kana hukum-hukumna. Nu mantak loba jelema anu beriman, anu pangkatna ngaluhuran urang, itulah alladzina utul ilma, jelema anu ku Allah diberi ilmu masing-masing. Ya, doang para wali anu cicing di luhur gunung, para wali anu cicing di deket laut, manehna mah tanpa modal, ibadah bae ke Allah, kuat-kuat, kunaon dasarna ilmuna geus cukup. Ai urang, atuh urang mah kanon konyol, pamajikan jeung anak ditinggalkeun ku urang ngomong nek ka gunung cenah, nek naon, nek zikir ka Gusti Allah, becus, tapi teu jeung ilmuna, atuh matak modal kalaparan ti ditu. Kakarak bagi saja urang teu manggi cai ripuh hayang nginum, man tukang ngudud mah tukang ngopi, aduh lieur cenah urang lieur nya. Tuman ngudud jeung tuman ngopi, dipake ibadah ka Allah atuh pan lieur eta kana hulu. Kunaon dasarna ilmuna urang macan mumpuni. Matak cek Allah, jelema anu ibadah ka Allah, iman anu sampurna dibarengan ilmu anu istimewa, jelema bisa muncak luar biasa. Kangjeng Nabi sami Bapak Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh a'rad basyariyah, jalmi doang urang. Kangjeng Nabi sok udur sami. Kangjeng Nabi sok emam, sok ngaleueut. Ngeun emam ngaleueutna tidurna Kangjeng Nabi lain doang urang. Kangjeng Nabi sosok manusia anu sangat sampurna, nu diistimewakeun ku Allah, ilmu anu kabeh aya ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi hebatna bisa ngaluhuran, bisa ngamulyakeun para malaikat berarti. Padahal malaikat hiji manusia anu ku Allah diciptakeun tina cahaya, tapi pangkat derajatna eleh ku Kangjeng Nabi. Naon dasarna Kangjeng Nabi ge sami a'rad basyariyah, doang urang sifat manusia. Tapi Kangjeng Nabi mah luhur tina ilmu kanabianana, sehingga Kangjeng Nabi ngalebihan para malaikat Bapak sadayana. Tah, urang ge Bapak, jelema bodoh doang urang kieu. Minimal saminggu sakali urang ngaji nya. Saminggu sakali we urang ngaji nah. Cari batur mah nyacakeun nu boga santri ngaji jeung santri unggal poe teh ngaji bae. Urang mah nu bodoh minimal saminggu sakali. Nya, lamun eta beuteung urang bae kana sa eta beuteung urang. Lamun lapar teh dahar sapoe aya 3 kalina. Isuk subuh, engke beurang dohor, jeung dahar engke magrib. Sapoe 3 kali beuteung urang dieusian. Ruhani urang ge butuh dieusian. Lamun beuteung urang mah dohir butuhna kadaharan sangu, gehu, laju tempe. Ruhani urang butuh kana ilmu-ilmu Allah. Butuh kana zikir, maca subhanallah, sholawat, Al-Qur'an. Itu para beruhani urang. Urang bae ge Bapak beuteung urang nu dohir ketika lapar anu belajar urang basbes. Kadang-kadang nek kalapas saha, nek mantang saha, nek sangu saha, nek duit saha, cokot bae kadang-kadang jalapar beuteung, nu penting mah beuteung seubeuh. Lamun urang diri urang, ruhani urang teu dieusian ku ilmu-ilmu Allah, ku ayat-ayat Allah, engke jelema ge bakal apa-apakan hirupna.
doang jina beuteung lapar gitu nya. Matak eusian ku urang ruhani urang naon parabna ruhani itulah ilmu-ilmu Allah, Al-Qur'an, bacaan sholawat jeung anu sejen-sejena gitu Bapak. Lantaran butuh ruhani urang bae oge butuh kana dahar, ruhani urang ge butuh kana dahar nya. Aya eta mah urang ngaji doang batur henteu bisa sapoe sapeuting ngaji teu bisa, ieu be beurang saminggu sakali bunuh urang mah kitunya. Maca kulhu telok eta aya daek maca kulhu urang lamun keur pangajian doang kieu 3 kali ewang, jelamun teu pengajian urang kadang-kadang tilok urang mah nya itu. Taklah minimal urang saminggu sakali. Nu bagusna mah tunggal poe di manganenyeng maca Quran, maca sholawat, zikir anu sejen-sejena. Teu bisa kitu mah aja ngantuk bae, minimal urang wengi malam Senin pengajian itu. Nah bapaknya, jadi cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq jelema teh daek ibadah ke Allah karena tilu. Aya anu perjalanan rasa sieun ke Allah, aya perjalanan rasa hayang ngaharepkeun rahmat Allah, nomor katiluna asa aya perjalanan karena perjalanan hub karena cinta ka Gusti Allah. Bapaknya saterasna Bapak anu di dieu diterangkeun deui saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurat. Sanyana Gusti Allah geus mere wahyu ka Nabi Musa bin Imran dicantumkeun dina kitab Taurat. Eta sabenerna mah Bapak hadirin sadayana antara kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an eta sadayana dina 4 kitab anu ku Allah diturunkeun. Eta sadayana dina eta kitab teh geus tertera bahwa la ilaha illallah teu aya deui pangeran terkecuali Allah. Dina kitab Jabur sami pangeran urang teh Allah. Dina kitab Jabur, Injil, Taurat, Al-Qur'an sami bahwa pangeran urang eta Allah. Tah duang urang ka dieu kana Al-Qur'an umat Nabi Muhammad bahwa urang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah pangeran urang, Nabi Muhammad nabi utusan Allah. Ketika orang-orang anu luar daripada Al-Qur'an anu mutak ngatik kana kitab Jabur, Injil, Taurat ngayakini ayana pangeran selain Allah. Bahkan aya nu mengakui bahwa Tuhan itu trinitas. Ya, aya Tuhan Bunda, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Eta secara hakikat, secara keaslian dina kitab Jabur, Taurat, Injil oge Bapak sami sabenerna Allah eta pangeran urang. Ngan heupeul eta loba oknum-oknum anu sok selalu ngarobah-robah kana tafsiran-tafsiran Al-Qur'an. Ditafsir-tafsirkeun Injil, Taurat, Jabur oge sami Bapak. Lamun di Al-Qur'an ketika jelma maling potong, ketika jelma zina ranjang dengan berbagai aturanana. Dina kitab Jabur, Taurat, Injil ge sami Bapak hakikat nama. Hukum teh atuh doang dina Al-Qur'an. Ngan ini hong heubeul teh karena itu Bapak. Ketika aya nu zina ngomong, waduh kami ieu kumaha ieu lur ieu kana atasanana kami zina ngan kami dong diranjang kumaha carana tadi teh geus dia boga duit sabaraha dia wani mayar sabaraha ka aing dia kumaha mun 20 juta geus senang bae akhirna nu tadi kudu diranjam henteu jadi diranjamna akibat kusamana qalila ayat Allah ditukurkeun ku dunya anu leutik anu hina.
Al-Quran lamun diterapkan mah di Indonesia atau endah ulahnya cakeun kana hukum demokrasi teu ngadik eta mah. Ketika orang micu ka Al-Quran doang di Arab, jelema anu maling potong, jelema anu membunuh bunuh deui, jelema anu zina ranjam, jilid dan anu sajabina. Ketika diterapkan hukum di Mekah damai, ketika di Indonesia terkena. Lantaran naon? Sarieun pejabat aja tukang meraling maneh nama. Tukang korupsi main nama. Ketika nek diterapkan hukum agama Islam bahas geus demokrasi lah geus tetek bengek tah gede nama dina hatena sieun aing bagong nya tukang maling. Moal narima kumaha moal tinggal di kumaha moal narima. Moal begitu mah. Tah Allah nurunkeun kitab, Allah nurunkeun ka Nabi Musa dina kitab Taurat, inna ummahatil khotoya salasun. Nabi Musa, cek Nabi Musa, Nabi Isa sami. Nabi Isa pan eta bapak hadis sadayana dipangerankeun. Cek Nabi Isa budak, aing mah lain anak Allah, lain aing mah nabi utusan Allah, cek Nabi Isa. Kumaha Nabi Isa pan dipangerankeun. Cek Nabi Isa keun darari aku aing geura malwadar ditunjuk dia ku aing jaga di Gusti dalem Gusti Allah. Eta ke jaga Nabi Musa dipertanggungjawabkeun ku Gusti Allah. Isa dia ke di dunia ieu dijadikan anak Tuhan. Bahasa kan gitu. Indungna Siti Maryam. Naon dia cek Gusti Allah Isa ngaku kitu mun dia pangeran ngomong ke Nabi Isa, henteu Gusti. Kula mah ke di dunia ngaku ge nabi sebagai rasul utusan Allah. Itulah ku antek-antek anu sejena anu teu iman dirobah hala. Di robah-robah tafsir-tafsirna sehingga sampaikan ka dieu ayalah kaum Yahudi, ayalah kaum Nasrani, ayalah kafir Majusi nya, aya kaum Kristen, Katolik, Hindu nu matak Allah ngandika dina Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Agama anu ku Allah dipikarido itulah agama Islam. Secara hakikat Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran sama mangerankeun bahwa Allah pangeranna. Gitu. Cek Nabi Musa, inna ummahatil khotoya salasun, biang daripada dosa anu aya dina diri urang teh bapak aya 3. Hiji al-kibru, takabur, sombong. Naon ngaran takabur? Al-kibru batorul haq wa gomtun nasi. Ngaran takabur teh bapak nyaeta batorul haq, teu narima kana papatah anu bener. Dipagahan ku batur kala hewa kala marah. Eta ciri jelema anu takabur, jelema anu sombong. Wa gomtun nas, jelema takabur mah bapak cirina wagom tunas kabatur teh ka jelema nyenehkeun bahasa dieu mah bahasa babakan Bandung mah kumaha nyenehkeun ngagampangkeun ka jelema teh dah saeta ieu saeta ieu saeta ieu moal mah ka aing mah teh eta ciri jelema anu sombong nu kitu ya teh takabur moal ka aing mah moal anu wani ka aing mah sabon nu wani ka aing matak cekolot ya maka di atas langit masih ada langit. Kakak gagah aya anu leuwih gagah ti kakak. Aya ngabadeng. Ya, tah ciri jelema sombong mah bapak jelema takabur mah teu narima kana ka bener, ka batur sok nyepelekeun, ka batur sok nyenehkeun. Eta ciri jelema sombong. Eta biang dosa dina diri urang. Wal hasadu nomor kaduana hasud. Naon hasud? Hasud eta cek Imam Muawiyah laisa fi khisalis syari'ah dalu min hasad yuqtalul hasid qabla ayyusila ila mahsud. Hasud teh bapak hiji perkara anu bisa ngelebihan kana dosa maehan. Lamun teh mah dosa membunuh eta 70%, dosa hasud mah 700%. Biasana jelema lamun hasud gati jelema mah hasud. Masya Allah naudzubillahi min dalik bapaknya ulah urang piceun kurang sifat hasud. Nomor katiluna wal hirsu, biang daripada dosa eta naon? Hirsu kada demes ala dunya tina urusan dunia.
lamun jelma enggeus resep kana urusan dunia barang haram oge jadi halal kitu beta mah. Jelema lamun enggeus resep teuing kana urusan dunia barang haram jadi halal engkena. Dek menang maling tah, dek menang korupsi tah, dek menang naon tah, nu penting mah asa awak aing cager bae. Pamajikan aing sebeuh, anak aing gagah engke ka dituna. Eta jelema eta bapak ciri eta. Lamun enggeus rosa teuing hatena kana urusan dunia, barang haram jadi halal. Kitu be eta mah. Tuh. Nu mantak idza saqamal badan lam yanji fihi ta'amun. Lamun bae bapak awak urang moal bisa salamet i awak urang lamun teu diasupan kadaharan. Sangkan awak sehat makan. Lain berarti ulah dahar. Dahar kudu ai loba teuing mah teu endah deui eta dahar haram. Urusan dunia lain ulah boga dunia. Mobil kudu gagah, motor kudu mewah, imah kudu bagus, pakaian kudu gagah. Lain ulah ngeun ulah rosa teuing kana urusan duniana. Geus boga mobil hiji, hayang dua, geus dua hayang tilu, hayang opat. Duitna teu cukup tungtuna, geus dak wae. Naon be burung jual ku aing. Nu haram jadi halal tungtungna mah bagi manehna. Nauzubillahi min dzalik. Nginum lain ulah los nginum urang, ngopi los. Aing loba teuing mah ngopi nginum oge haram bapak loba teuing mah. Geus utah batur cecerbe di inuman bae atuh mabok batur. Sare lain ulah agama Allah sare ngeun ulah loba teuing sare. Nya Allah sare ngeun ulah loba teuing sare. Gitu bapak. Henteu dilarang ku agama tina masalah sare henteu lo sare. Ngeun ulah loba teuing sare. Lamun jelema loba teuing sare engke bapak kalitna ge hiji cenah ge bakal jauh milik rezekina kana awak teu kauru ku panyakitan bae. Gitu. Nya. Mustahar mana sare. Oh, nya masyaallah. Tuh. Wala rohatun jeung agama henteu ngalarang ka urang supaya urang oge sami ajak sewaktu-waktu anak pamajikan ka mall ka ditu. Ieu pamajikan jeung anak teu kawa dibawa ka tengah rumah bae ku urangnya dibangsakeun. Ajak anak urang. Sakali-kali mawa duit urang ka karang seke. Hayu urang ngabaso opa yuk. Aju hagira-gira ka pamajikan teh tah. Bisi cak urang bisi kumanah yang buat odong-odong los jung kadi itu. Los nya sewaktu-waktu mah los ngeun ulah rosa teuing mana mah. Poe ieu Singapura, poe isukan Malaysia, poe isukana London. Nu kitu mah ngaliurkeun kana hulunya. Lain ulah ai boga mah eta urang nyenangkeun pamajikan bapak kudu. Ieu mah pamajikan geus rajit beungeutna ge geus punyem teh nya. Masya Allah. Sewaktu-waktu mah ku urang hayo ajak ka pasar gerak milihan baju jung nu baragus kumaha nu hayang. Laju wedakna pasian Wardah anu rada mahal seueutik. Kudu kitu, lain ulah agama henteu ngalarang los ngeun ulah rosa teuing. Ieu mah itu ka pamajikan hari ini kita harus ke Paris berangkat. Tiket udah bayar. Pamati sama bu. Ntar kita kalau udah ke Paris ke Korea, bapaknya eta mau ribut begitu banyak. Jadi lain ulah urang sesenangan bubungahan bapak, anak mawa anak pamajikan keluarga. Ngeun ari rosa teuing mah ulah deui jeung teu endah deui. Kitu maksudna mah. Tah urusan dunia ge lain ulah kudu boga dunia mah. Ieu masjid, mushola, pondok pesantren. Lamun eueuh jelema anu boga duit moal anggeus ka juman ngatokeun ti ka juman jeung ti abdi moksek moal. Tapi lamun ieu masjid nyin mushola pondok pesantren ditanggung ku jelema anu boga duit ulahkeun saminggu 2 poe ge rengsek ka otong. Naon dunia anu meneropong kana jalan ibadah ka Allah. Eta sami doang gitu. Gitu. Ja ieu lamun ieu masih lamun eueuh jelema nu beunghar atuh moal bisa kieu matak dunia kudu boga ngeun anu ulah teh ulah rosa teuing kana urusan dunia.
Masya Allah banyak eta tilu biang dosa anu kurang sok dilakoni hiji takabur, nu kadua hasud, nu katiluna hirsu rosa teuing resep teuing kana urusan dunia mau pohokeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Panginten dicekapkeun sakitu bae pangaosan ti sim pribados, mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana. Hampura serta acana bilih bisi bahkan pasti aya cariosan anu teu ngeunaan kana hati Bapa rin sadayana. Sakitu nu ngabihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.